cangcut pamajikan leungit. Hah? Leungit di mana? Di tempat jemuran, Bos. Lagi di popoean. Leungit wae, setiap erek poe leungit jeung leungit. Terus bosan melihat cangcut. Aduh, bener, Bos. Kuring hayam leungit wae, Bos. Aing mah ka mana teh hayam. Duh, we nu ka meuli teh. Aduh, kacau. Buk jabrig, brewokan, geus wisan deh. Cangcut leungit. Aduh. Ieu di jeung badag deh. Sama mata we. Hayam leungit. Alam aya solusina. Ini milu. Ya, Bos. Tuh, raja CCTV. Yang aman kudu kaliat tuh. Pasang CCTV. CCTV atuh pasang yuk. Pokoknya mah mau masang CCTV di dia. Jadi rumah teh aman mau maling cangcut jeung hayam. Bisa nganjuk teh gitu, Bos. Hah? Nganjuk, pernah itu duit teh ge, kudu jual sampeu. Tuh kudu nganjuk di mah moal urah. Pokoknya mah di raja CCTV mah. Mak, Ayo, Bos, beli lah. ayo. Punten. Iya dah rek masang CCTV yang di rumahna loba kabangsatan, cangcut jeung hayam sana, Bos. Ya, Bos. Bayarna sama Bos. Oke, Ayo. di nota heula ketamnya. Aduh, aing ketepuhan dewa si koplok. Di nota heula. Opat titiknya namanya. Opat.